jelema anu nyopet mah anu kenanya lumpat sabenerna nu bancak lumpat teh teu boga kakuatan nyana teh lamun adu hareupan mah eleh bancak lumpat teh sieun bancak lumpat teh sieun deuk sorangan deuk duaan muntah berani nyana mah lamun ngalawan bisa ayo ngalawan dua pilih sia motor sia ku aing atau nyawa sia ayo eta garong nu kos kitu tah eta nu kos kitu terang-terangan muntahib sarua lamun ngajunya mawa motor kemudian beunang ku polisi berdasarkan urang lapor beunang kembalikeun motorna dan aya urusan dunda denda adapun dipotong leungeunna ulah masyaallah sebab pigeur geus lih tempat atuh kan aing nyokot motor teh kudu di garasi eta tempatna di jalan mah lain tempat motor jalan mah geus teu kudu dipotong leungeunna datang ka dinya di negara nerapkeun hukum masyaallah la ilaha illallah tapi ieu geus teu diterapkeun samenel-menel acan menel leutik jasa padahal kudu eta menel anak gajah teh ieu diberekeun leutik urang bentaing minta tadi yes segede menel teu nyaho keur ieu urang menel horeng anak gajah bener ya Allah ya Rabbi disanta kolot baheula segede menel diterapkan di Indonesia lantaran lain negara Al-Quran, lain negara syariat, negara demokrasi. Tapi kok tentrem di Indonesia, jelema-jelemana beragama teu meunang salah saeutik ditodel agama seuneu. Ulah sambarangan sebab laon di pemerintahna beragama. Pemerintahan emang itu beragama menteri ge talar Quran di urang wayah di penjara mah penjara bae eta teh lain dipenjarakeun ku negara ku Quran menteri teh talar Quran tapi nya teh sesuai jeung Quran ngamuk ge okos urang ngarapihan masjid supaya bagus kadeleuna Ieu terapkeun cep rapih kadeulna masjid ngamuk goblok sia aing diberesan da aing dibagusan aing sia panitia maling duit masjid goblok cak masjid teh mantap ge engkena teu beres teh panitia masjid lantaran lain manusia anu ngalaknat masjid aing dicep ku sia aing dilisbangan abeh pantes aing hate sia juri lain bener-bener tadi negaranya na meureun. Iya. Urang kadang-kadang dilaknat ku pakaian. Pakaian emang teu ngomong. Lamun urang nyaritakeun ilmu bumi, henteu padat ieu mah sabira pakaian batu. Tetapi lamun cek ahli ruhani, baju ngomong. Atuh ngomong, masjid ngomong, kabeh ngaran ngomong. Baju teh kan jadi saksi ke di akhirat. Ketika orang sholat pakai baju eta, engke teh kan baju teh nyaksian Gusti. Peuting teh abdi teh dipake ku manehanana. Manja kudu diseret ka neraka Gusti. Kesang teh pancak Kangjeng Nabi jadi saksi ke di akhirat. Eta kesang teh benda padat. Beda deui pandangan. Urusan ahli perbumian alam tapi aya ruhan nah urang make baju rapi cak baju teh nurutan sasia nurutan Kangjeng Nabi bagus emang Kangjeng Nabi make mana bagi komis bener teh nyahoeun baju ge nyahoeun barang naik motor tas mana ya tas Jumah bagus cak baju direm enon ya herang data naik baju ngomong goblok tolol tiada sia tadi nurutan Kangjeng Nabi kok ieu rangda bengsrat sia di bonceng kan Kangjeng Nabi karunyaan goblok sia
baju ngalaknat baju. Tolol sia goblok. Sia. Ari baju nurutan Kangjeng Nabi ai akhlak nurutan Firaun sia. Nah, mandak loba jelema nu ngusruk. Kiai, urang kumaha hebatna. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana. Oh, hebat jasa make udang-udang make jubah. Deket jeung pamarentah iring-iringan. Ngadukung ka pamarentah, santri jadi bubar. Pengajian jadi bubar. Kabeh jelema ngomongkeun nyana kiai-kiai. Sakali mah kiai bagus, tapi kiai-kiai jore. Bore. Kuda bagus, kuda-kuda. Bagus kene sama di luhur. Kolot bagus tah jelema kolot tah, tapi kolot-kolot ngal beres. Ku si eta kolot-kolot. Tuh. Dilawet emang ngalaknat saya nurutan Kangjeng Nabi kudu zahiran wa batinan cak baju masyaallah karim. Nyana ngalaknat ka urang. Mantap kiai dilaknat. Dilaknat kunaon? Ku tingkahnyana. Emang tinggal anak Quran nu aya di otaknya nangalat goblok aing dibawa pakai ngadukung pamarentah zalim sia. Hadis ngalanat nu aya di dadana tolol sia. Aing teh tinu suci. Kunaon pakai ngadukung zalim. Nyana dilaknat ku hadis nu aya di dadanya. Quran teh aing teh kalam ilahi, kalam Allah Maha Suci. Kunaon pakai ngadukung zalim, tolol sia. Delekeun ke Golkar mung surut di dinya kan. Apakah manusia ngalanat? Henteu. Mana Quran nu aya di otakna anu maha suci timbul tinu maha suci aya di otaknya anu kotor. Ngalaknat. Dilaknat ku Quran. Mantap Quran mah lamun katalar haju poho dilaknat. Eta ge geus jadi dalil. Eta mah non soheh dalil hadis da. Saja lemah lu talar Quran kemudian poho dilaknatna ku Quran. Teu bedang poho sebab maha suci kalam maha suci. Aduh cenah keur geus talar Yasin ku ari poho. Ah sia rasakeun sia. Aduh aing kaduhung amat keur ieu katalar lain kitu goblok sia mah. Lain aju kaduhung amat keur ieu katalar ku ari talar deui. Aing cenah bukan neraka kaduhung keur ieu katalar Yasin ji tolol. Lain kitu talar deui ku ari. Keur ieu Iqra katalar ku ari teu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana ma lam ya'lam. Iqra wa rabbukal iqra bismi rabbikal iqra. Wala saya terus pohoi. Ah, lamun tadi beneran awas. Ih, sebab naon? Kalam Allah Maha Suci. Bighairi sautin wala harfin wala kalimatin. Eta mah terjemahan Kangjeng. Supaya orang paham. Saenggeusna urang diterjemahkeun ku Kangjeng, pemahamanana teu meunang sambarangan. Kudu cak Kangjeng, teu meunang sambarangan memahami Al-Qur'an. Man fassaral Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jelema nu ngahartikeun Qur'an ku otakna sorangan nyana teh keur ngalobakeun suluh nu garinjang meuleum nyana. Gitu urang samarangan Qur'an. Mandak didengekeun ku urang aya bae nu berbeda. Urang sanajan bodoh ge sanajan bodoh masyarakat kan bodoh ye. Asana kok kitu amat kahartikeunanna. Kok kitu amat nyahoana masyarakat nu bodoh ge. Jaasana kiai-kiai nu baheula mah jalain kitu kok kuari mah jadi kitu. Masyarakat mun ditanya aing salahna belah mana nyaho. Tidak teh kos main bola set nyana mun tidak main bola bengek paeh. Tapi nyana neuleuh bagus. Itu jore. Nyaho nyana tololna masyarakat teh kos kitu tah. Rem neuleuh tinju nyuruduk bae tah Mike Tyson. Teu ada deh, hebat. Teu ada teh, hebat. Coba nyana tita tinju. Coba nyana tita tinju. Datang ka luhur encan ge ka tinju geus paeh ti heula. Eta neuleukeun urang babari. Nah, ngadenge urayan-urayan ge. Ih, kok kitu lain deui teh mah bija keur ieu mah kredit teh haram kok kuari jadi halal sih. Bunga bank keur ieu mah haram kok kuari jadi halal lain deui asana ieu. Hate kabeh ge kajeun teuing nyana ngridit hate mah beda bae.
Saya ngaramkeun kredit haram, cek itu haram. Pan saya kredit selain doi teh mah urusan anak. Kebutuhan aing mah. Itu kemarin saya kebutuhan. Urusan haram, kebutuhan. Geus loba omong. Sia dek atuh hayu bareng aing teh ulah. Tuh, ai hara-hara hate leutik kan. Jawara ieu, Jawara ngadaekeun di muludan ngadaekeun urayan kieu. Saudara-saudara, awas, baheula ngadu kotok haram kuari mah halal. Jawara nu sok ngadu kotok. Itu tolol teh budak. Goblok kiai tolol cek eta. Mun ngadu kotok halal padahal mah nyata unggal pe ngadu kotok. Goblok kiai tolol cek eta. Ngadu kotok dihalal-halalkeun goblok beneran. Cek babaturanna. Ieu sok goblok pan sia ngadu kotok. Atuh ngadu bae. Ulah dihalal-halalkeun gitu. Meureun aya aing cenah haju ngahalalkeun tong tolol teh kiai goblok. Eta Jawara ge nyahoeun Jawara. Bego. Kiaina nu mantap ulah sok aya Jawara kieu, ieu bupati kieu ngomong anu ulah. Nah, ketika tak pada harapan bupati, saudara mau pilih siapa lagi? Waduh. Ini seakan-akan utusan Allah. Cak bupati lagi tolol tak kiai. Goblok tak kiai. Atuh ulama ke utusan Allah seh. Ima aing mah mun di utusan jurig sedeng. Tak bupati nage seserian kiai. Aing geus sana mah dipeluk, digedekeun sih. Tambahan bener kan? Tapi teu kudu kitu, biasa bae sih. Tak bupati nage batak bupati ka kiai-kiai anu milu jeung nya emang teh jeung serikeun. Okot Jawara kiai ngahalalkeun ngadu kotok peda aya nyana atuh seserian Jawara ge. Atawa nyahoan itu keur tukang ngadu gapleh teh dulur. Sabenerna main gapleh teh eta teh halal. Asal ulah duitan. Duitan ge masalah asal ulah gede-gede. Gede-gede ge masalah lah asal urang ikhlas. Boh budak. Tolol. Cak anu sok ngadu remi teh ya. Goblok teh kiai. Tolol atuh jalan mah nyala bae aing mah aing bae. Ulah haju aya aing haju remi sagala gapleh dihalal-halalkeun tolol teh kiai goblok. Cak nu ngaduna ge ngagoblokkeun. Ji maningan kieu tolol, goblok. Remi haram, sabenerna mah judi eta teh. Nyana senep-senep geus. Emang bener ieu cek jawaran ge atuh gitu. Ieu emang bener ieu. Atuh ban sia atuh main remi batu lain deui teh urusanana. Urusan hukum inget di baheula keur leutik geus jaho. Sia main bae itu sama urusan aing. Ini sia teh nurutan deui ka aing. Aing diajak ku sia. Atuh aing geus sia mah hese mainan kumaha. Ya lagi pas ini bisa-bisa saingan jeung kiai nyala-nyala. Tah, ulak non hukum haram-haramkeun bae halal-halalkeun urusan pagawean di lapangan atuh masing-masing. Tuh mantek eta kiai teh asal geus mimilu bae di Golkar geus masyarakat aja umbung ngaji heran. Kiai anu mimilu di Golkar ieu teh hayang ngaji aing mah. Ji, kudu kanyawan heula salah. Tak, hayang. Berarti teh kiai Golkar lain kiai umat. Geus gitu kan. Kiai mah Kiai Golkar teh mah mana Kiai Golkar aya di lembur anu daek ngaji ka Kiai Golkar malah aya. Moal. Dina ngajina nu sarwana sabangsa teh mah. Nu sabangsa. Sabangsa teh mah kadinya. Sabangsa sanagara sanaraka teh mah. Ya iki nu bener masyarakat tuh bener moal daek. Diajakan urang ngaji ka Kiai anu. Bung ngaji sia bae ka ditu. Hi gaji mah ulah sok fanatik ka saha bae ge. Dikotok ke ai keluar endog mah cokot bae. Los leg-leg ku sia. Endog kotok leg-leg sia ngabaheul sia ku jeung. Aing mah hayang sebab kieu Kiai Golkar. Ngan eta mah penjabaran mun dijelaskeun. Ngan teu daek ngajelaskeun kan di hate masyarakat doang. Di hate boro-boro eta kiai asal geus kayayasan bae masyarakat embung ngaji. Tadi ulah-ulah oh nu ulah-ulah ngan hate embung aing mah kunaon lah duniawi bauna nu diobrolkeunana asal beres ngaji be tahap kedua can beres doana nya doana lain doana duitna sia mana ada asal kiai kos itu teu beres ngaji kakaler kekidul kawetan kokolon alhamdulillah dengan
dengan senang hati orang kumpulan itu ketinggal tacan rampung tahap kedua tahap awal malam alhamdulillah terus beres doa nabe tis adayana mani leles padahal nyantok kata teh itu ahli Allah malain gitu ulah keur ngabangun ulah didelekeun ngabangun ulah didelekeun bantuan berarti beres kabeh sama wah bener aja Ki Budolnya memang salah kan itu salah yes dulur urang ngaji bae adapun dia ngabangun urusan tukang bas tuh siapa haju ke segala itu deh bae ente udah sok disabit-sabit bangun ngaji geus beres nah, ieu mah urusan hukum nu di negara urang teu dipake lantaran lain negara Islam kaji sebab engke akhlak jadi terbangun sorangan mantak ngaji di dieu mah ye di Cilongok alhamdulillah pamarentah ngaji jawara ngaji polisi ge ngaji polisi abri ge ngaji sebab naon ieu mah nyaritakeun negara nyaritakeun ngaji engke terbangun sorangan akhlak teh terbangun oh jaheu awas polisi teu beuleuh pungli alhamdulillah leuwih ti pungli ku ari mah awas abri dan lain-lain sebagainya urusan kenegaraan urusan kepemerintahan urusan ngaji engke pemerintah bagusna teh hasil ngaji matak lamun kiaina teu beres atuh nagara teh kumaha beresna ja kiai ge milu ka nagara ja kiai teh milu teu milu ge nya cicing di negara lantaran lahir di Indonesia memiliki karena negara berarti kerapihan negara teh nya ge hayang. Nah ketika terapi atuh beberes melalui pengajian, muludan, rajaban dan perkumpulan-perkumpulan. Ke hasilna terbentuklah akhlakul karimah. Mun jadi polisi atunya lamun menta tadina 100.000 cukup 10. Ada deres gitu kan? Lamun bupati nu kuduna ndek mutasi teh 200 juta atuh cukup we sakadar 20.000. Cak bupati angel ka sugih aing ngos itu mah. Boro-boro sugih duit aing urut nyalon ge. Teu kapulangkeun kan aing ku ngaji mah rada deres geus nu geus bae. Sedekahkeun ku aing ka manggeus pon ieu mun encan mah geus mulaian dibelah. Tuh jadi abri jadi bagus. Geus DPR gen nu ngaji di dieu loba tadina mah di jero di dieu. DPR loba nu ngaji. Ngan kulantaran di jero teu kuat ceulina katuar. Luar, kan saya mah di luar bae cek kena. Waduh, jelema asa neuleukeun kabeh ka aing cek kena teh. Atuh aya salah mah kitu padahal wae neuleukeun beunang. Maka sebuka hutang aya hansip baris asa dideuleukeun. Padahal nu neuleukeun udah tapi kaluar sorangan. Loba DPR anu ngaji di luar. Malah anu di mobil bae mung kadeuleuk beungeut. Atuh kaji tuh masalah. Tuh masalah. Tuh, ngaji ngan engke terbentuk. Nu tadina nya nande korupsina menjadi setengah. Deres kan? Geus aturan di narakana jero rada luhur. Gitu doang. Ya Allah. Nah ieu. Copet kumaha copet? Pan ai copet mah jokot barang seserebetan disebutna. Lamun urang ngaji masantren mah ngalugotan nyebrot. Nyebrot teh keur lengah cek bikin enggak siapa tuh yang ngambil mana enggak tadi sih iya tuh kalau ada ntar saya kembalikan lagi kagak ada diperiksa enggak saya mah ikhlas orangnya nangis oper nyepet pencerok sorangan tiluan opatan cet geus beres atuh belajar lagi pan tina sikinangka sikinangka di gelas lamun geus bisa kakitukeun eta geus hebat. Lamun sakaur sikinangka dikitukeun encan nempel di dieu ulah ka nyopet. Nyopet atuh. Eta rumus copet. Tah si kolot eta bisa cek. Pernah dipraktekkeun di Jakarta. Pernah dipraktekkeun. Berarti nya ada cicing di dieu ge mantan copet sebenarnya. Copet eta geus gitu. Set.
bisaan jasanya nama. Gelang, kalung dan lain sebagainya eta kunyahoan bisaan. Aya babacaanna ngan babacaanna lain ayat. Eta mah babacaanna ilmu hitam. Nah, kieu babacaanna. Set bari meula anjing belang anjing hideung. Nya nama bacaanna agak anjing-anjing. Ketik tanu sakali tek. Nah, lamun teu robah jelema tah. Ieu empuk ieu. Lamun robah keneh oh ulah waka. Tuh. Ya gitu. Pakai bacaan deh, kedua kali ayah bacaan. Atuh mau dibaca ku ya. Baik itu baca kieu copet ya pernah lah. Aduh. Nah, ieu asal geus cicing. Jelema teh cicing. Tak dibacaan eta cicing teh oh empuk geus. Atuh jana ge henteu sambarangan main copet. Bacaan heula. Set cicing geus berarti asup karak truk beres tuh ieu jebrot kieu kumaha jangan musannif wala yuqta'u ulah dipotong leungeun jelema anu nyopet eta mayata midul harab min ghairi gulabatin ma'am muayyadatil jelema anu nyopet mah anu engkena nyana lumpat sabenerna nu mantak lumpat teh teu boga kakuatan nyana teh lamun adu hareupan mah eleh mantak lumpat teh sieun mantak lumpat teh sieun urang liwat ke kuburan bismillahirrahmanirrahim siap-siap samping di kalujur sendal dikadieukeun sendal opea dipalangkeun satu dua tiga lewat ke kuburan alhamdulillah ya rabbil alamin eta sieun ngaranna eta sieun bang malah mah pas kuburan ayo sia jeung sieun aing ayo turun siap, turun, lempang deh, ayo siap, ulah sok macam-macam, barang sana aing sieun meureunana, itu beranian ngaranna pas itu, ayam, blek pocong, ulah sorangan siap, ulah sorangan, mun sedek ngaganggu aing, bapak siap, mbak siap, kuyut siap, elo bapak pocong, plek, ulah sok kikituanan siap, orang-orangan kene. Beda wani jeung ngawani-wani atuh lain deui. Ngawani-wani mah bohong. Anu wanian mah asli atuh henteu. Da anu ngawani-wani karep bohong aslina mah henteu. Henteu tetep aya ngerentet bae. Anu wanian mah eueuh ngerentet. Kertek-kertek. Wanian teh bae. Kertek-kertek. Ih, enggak. Cenah wanian atuh aing wani-wanina mah gan aing ngertek kitu banaon tah. Berarti bohong. Air wani itu biasa baik. Tah, itu copet deh. Jadi berdasarkan nyokot embung kanyahoan lupat copet pokos gitu. Imanyana we mah baturan ge malah lupatan. Eta mah teu kudu lantaran nyokot lain fi hirzi misli. Mun beunang wajib ngembalikeun. Kudu dipotong leungeunna sebab nyokot pigeri hirzi misli. Datang kali jadinya geus dibahas kurang kumaha deui. Masyaallah. Wa muntahibun sarua garong. Garong mah kan ge. Deui mah naik motor, nyana tulak cangkeng. Di hareup. Tak. Ada kuncina ka dieu. Ji, ulah ngomong sia. Cekel hulu. Bang. Langsung motornya cokot tenang eta garong dek sorangan dek duaan muntah berani nya nama lamun ngalawan bisa ayo ngalawan dua pilih sia motor sia ku aing atau nyawa sia ayo eta garong nu kos kitu tah eta nu kos kitu terang-terangan muntahib sarua lamun ngajunya mawa motor kemudian beunang ku polisi berdasarkan orang lapor benang kembalikan motorna dan aya urusan denda adapun dipotong dengan ulah
Masya Allah sebab pigir asli lain di tempat tuh kan ai nyokot motor teh kudu di garasi eta tempat di jalan mah lain tempat motor jalan mah geus teu kudu dipotong leungeun datang ka dinya di negara nerapkeun hukum Masya Allah tuh nyokot barang terang-terangan andai kata ngalawan adu kekuatan garong ku situ ngaranna ainu tadi mah nyokot barang embung kanyahoan kemudian seserpetan lumpat copet tamarana beda copet jeung garong beda nyokot kene ngan cara nyokot dan beda tetep ulah dipotong gitu kene ulah dipotong leungeun jelema anu angas yan anu inkar kana titipan termasuk karya hinjeman eta ge sarua andai kata ya jelema nyokotnya na teh angas inkar kana titipan teu percaya bahwa eta titipan teu percaya bahwa eta injeman barang injeman cokot bae geus kunyana eta sebab titipan jeung injeman mah lain milik nyana kanu nyekelan geus ana lain milik nyana atuh nyokot nu batur tah balik deui kanu tadi kamari kan geus dibahas atuh lain nu nyana oh atuh berarti kan teu kudu dipotong rapih tinggal nerapkeun di negara ngan iraha negara urang nerapkeun hukum sarikoh moal tinggal urang we ulah maling sebab di dunia teu beres kuari urusan hukum andai kata nu maling teu dipotong nu mabok teu dihad zina teu dihad teu diranjam salamet kan di dunia apakah di dunia salamet di akhirat bakal salamet berlanjut di Rabbul Jalil di dunia maling, di dunia korupsi, henteu diadili. Nyana secara kasat mata alhamdulillah selamat. Di akhirat bakal diadili seadil-adil. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bakal dibejer-beaskeun, dibejakeun ku Gusti Allah naon nu ku urang dipigawe di alam dunia. Eta nu sieun ge, urang nu ngeri ge eta tah. Namun pemajikan orang nyokot duit di orang aja teu bebeja fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Zainab. Ya. Coba salat rapi. Puasa rapi. Zakat rapi. Haji aya. Urusan kemanusiaan jeung tetangga bagus. Nah, maling. Nah, ieu maling. Pernah nyokot duit di kantong salaki. Nah, teu bebeja deui ka salaki. Wah, iya, kena sayap beres. Kena sanksi. Mana salah kita? Salah kita. Pendi. Salat. Ya, tehusu garayalan lah. Zakat, carang-carangnya sakali-sakali mosok. Pas, berapa maling? Tak. Iya nih, maling. Maling sah? Lupa majikan. Nah, cak pemajikan. Tuh kan. Nah, kula maling. Sebenarnya itu maling nggak? Ulama ngan seukur baling teh ngan syukur non gitu garan 500.000 1 juta coba salaki kongkorong dibalik dieulang dibalik hitung-hitunganana orang gedean salaki malingna atuh salamet pamit eta kan gigituan ge kebal saurang bae teh prinsip masyaallah mantak yauma yafirul mar'u min akhi wa abi wa ummi kaditunya wa zaujati wa zauji terus lumpatan salaki bung kapanggih jeung pamajikan embung kapanggih jeung salaki lamun pamajikan nu boga salah embung kapanggih jeung salaki mun salaki nu salah embung kapanggih jeung pamajikan geus mun salaki nu salah pamajikan neangan salaki embung kapanggih mun pamajikan nu salah embung kapanggih jeung salaki neangan pamajikan eta kan kos kitu anak boh neangan bapak embung kapanggih bapak neangan anak embung kapanggih adi neangan kakak embung kapanggih kakak neangan adi embung kapanggih pan eta pan miliaran jelema pabeuli teh baha yauma yafirul mar'u min akhihi
ti dulur lumpat dulur nu ieu neangan salaki lumpat pamajikan neangan bapak lumpat anak neangan coba ulah-ulah loba heulanan 100 juta manusia teh geura eta kan pemerintah pohara jasa nah ieu kudu dipikir ku urang besi aya hak-hak adami anu encan terselesaikan di dunia. Masya Allah karim mentak hati-hati walau naqaba wallahu a'lam.